Jalan kanu rumpil atuh geuningan. Hemu aya ngasieun geubis. Eta sieun labu teh. Hemu takut jatuh. Aduh. Oh jadi eta masih kena palahan ya teh? Iya ah. Aduh, iya cai mana ngagoloncer kieu. Cainya ampun, Masya tabarakallah. Sahanya nu urang Ciburial mah geuning ibu bulan ibu pas ngarakutan di Ciburial. Oh iya mahnya dibuangnya. Halo. Aduh. Pak, cai tuh aduh. Lain anu kieu mah es batu. Sak cuci muka. Tong lebar bisa tegawi. Bisa lontur. Aduh. Skincare mah ibu bingung itu. Bener. Tah ieu balong saha ieu? Laukna mani loba kieu nya. Aduh aya tangkal kalapa deui maknya kudu nyanyi deui. Itu dihanap daun kalapa. Tah resepna teh kieu urang teh. Aduh. Tuh ibu aduh. Alah, iya di dia bumi eta teh Mang Holis teh. Insyaallah. Damang ada jantung eta mah. Oh. Ieu nepikeun kapot. Kita jalan-jalan nih di pipir rumah Mang Holis. Lauk nama nih barirun gitu. Ini adalah jamban kampung yang di balongnya banyak lauk. Wow. Lauk batur ini bukan lauk cilastri ini. Lauk batur. Lauk meniting gareboy gitu. Baraya ini banyak ikan di kolam. Ikannya makan enak karena di atasnya ini ada kandang ayam tuh. Tapi entah punya siapa ini. Si Lastri juga belum minta izin lelempangan surat sorot ke hayam yang lagi di kandang. Bioslah suganda anu dulur. Kurang ningalian alam sekitar. Eta Bapak, assalamualaikum. Nujunan Bapak. Maraban hayam Pak. Bapak ieu mah da kalebet kana kampung palahan kenehnya. Oh, ranca dadap ieu mah. Nu tadi palahan mah. Mohon sareng Bapak saha ieu bilih wargi abi. Oh, berarti wargi teh bebed mah abi ge wargi atuh. Oh, wargi teh bebed. Mohon itu aya teh bebedna di palid itu. Nuju nganyang ka Kang Holis. Mohon. Nah, wargi ini katanya sudah bukan kampung palahan lagi. Ini namanya Kampung Ranca Dadap Ciawi Tali. Tuh. Kita lihat ini pesawahannya lega upluk aplak tuh tadi tuh dia. Ini Celastri berjalan di pematang sawah nih.